Muga-muga para ulama nu aya dia tempat ku Allah sing dipanjangkan yuswana tambih-tambih barokah manfaat ilmuna amin. Tambih-tambih barokah milik rizkina, tambih-tambih barokah rumah tanggina, muga-muga tambih istrina. Setuju ente bapak-bapak, ibu-ibu setuju ente? Gening bieu amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duka dukuh duka pare ngalana dibarasehan duka tarunduh duka narungtut sarare nu ngajawab salam narada eueuhan. Daun awi daun gedang ngalana diparetikan manawi keur harudang sora narada tarikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nunda lauk na karamba para bahayam na cecempeh nu dariuk cukup loba ngajawab salam tetamat kabeh. Melak jati sisi leweng di ceboran make cai bisi tadi keur malaweng ajaran sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhlas, ridho, sadar. Moga-moga nu ngawaler salam disarengan ku ikhlas dikeresakeun ku Allah ibu-ibu lalunas hutangna amin. Bedeleng eta menitarik kaciri nu tarik amin nu beda sorakna eta teh cirina ibu-ibu nu gede tanaga. Nu kadua khusus kangge para pamuda sareng para duda. Aya duda mana jalmina? Mudah-mudahan para pemuda sareng duda nu ngawaler salam sing dinasibkeun ku Allah kenging jodoh anu geulis jiga abdi amin. Nu teu ngajawab salam mudah-mudahan nyareri huntu amin. Alhamdulillahilladzi ahalla nikah wa nadaba ilaihi wa harrama sifah wa wa'ada alaihi. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Al-ayah. Shadaqallahul adzim wallahu a'lam bimuradi. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman lam ya'mal bi sunnati falaisa minni. Al-hadis. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Pinarengan widi Gusti nu Maha Suci nu ngancikna jroning ati sanubari nu suci murni keur setiap jalmi nu hadir dina ieu wengi. Kalayan nu hadirna rupi-rupi jalmi nu benten-benten profesi oge benten-benten potensi. Di antawisna pamegat sinareng istri, kaum buruh pegawai negeri, para pedagang, para petani, disumpingan ku ibu haja, bapak haji, oge calon haja, calon haji.
dihadiranku para ulama kali para kiai pamuda sinareng pamudi sok sanajan dina ngaji kurang kaciri bahkan dioyobanku pemain inti ngaji nu geus teu birek deui iwal aki-aki jeung nini aya nini parawan second apal aja second teh barang kurut nya disebutna cek urang sadahayu mah eta teh rong aya di dieu ece rongsok nya ari rongsok teh ece ember kurut rongsok katel kurut rongsok termasuk awewe kurut oge randa lain rongsok disakseni ku langit sinareng bumi dina ieu wengi urang sadaya maksad tolabul ilmi sejang ngabingakeun ka sohibul hajat nu waktos ayeuna kamu balik can merecai disakseni ku langit sinareng bumi urang sadaya tolabul ilmi ngabandungan dawati ji istri mugi-mugi urang sadaya ku ngalangkungan ieu tolabul ilmi sing jadi payus mungguh Gusti di dunia urang jadi jalmi anu sajati di akhirat jara di ahli sawargi kurang kompak nu beh dieu amina pamuja dina jero dada ngajadikeun panghias rasa pamager jiwa ngajadikeun panguat pondasi pangdedel iman jeung takwa keur sakumna jalema nu kumelendang di alam dunia kalebat urang sadaya nu hadir dina ieu mangsa kalaya nu hadirna rupa-rupa di antawisna ibu-ibu bapak-bapak para jemaah para ulama tokoh masyarakat terkemuka rahayat aparat desa disumpingan ku jajaka kali huanoja dioyoban ku duda-duda jeung randa-randa muga-muga urang sadaya dina waktos ayeuna sejang ngabdikeun diri ka Gusti Allah Ta'ala ku jalan ibadah nu samampuhna urang sadaya hirup di dunia sing janten jalma anu bagjatur takwa sehingga di akhirat jadi ahli sawarga iya robbal tarunduh teu acan Kang atau piraku ningali mubalighah geulis tunu shalawat berkah kasalamatan mugia salamina dicurah limpahkeun ka paduka akhir zaman buktosna Kangjeng Nabi Muhammad tong rarepeh wae ibi nu beulah dieu Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kakulawargina ka para sahabatna tabi'in tabi'atna dugi ka urang sadaya selaku umatna utamina ka para ulama selaku pewaris para ambia nu janten merkuri dunia nu nyaangan ka urang sadaya muga-muga para ulama nu aya di desa Sidahayu khususna ieu para ulama ku Allah sing diparanjangkeun yuswana tambih berkah yuswana amin kada ibu lamun ngaduakeun ajengan sing bener amina itu nu dihandap nu ditiung oren eta si ibi teu amin bet jiga nu keheul ka ajengan teh aminan ojo tong kalhalwa kliuk ka batur moga-moga para ulama para kiai para ajengan nu aya di desa Sidahayu sing diparanjangkeun yuswana tambih-tambih berkah yuswana eta rek ka mana si oco balik sing dipegat jurig sia keuna oh rek nguruskeun kejo moga-moga para ulama nu aya dia tempat ku Allah sing dipanjangkeun yuswana tambih-tambih barokah manfaat ilmuna amin tambih-tambih barokah milik rezekina tambih-tambih barokah rumah tanggina muga-muga tambih istrina setuju ente bapak-bapak ibu-ibu setuju ente bening bieu amin kalepasan nya di Sidahayu sadahayu mai amin kalepasan ieu teh ece tos biasa di dieu pangajian kieu mustamina tos biasa
tos biasa di dia mun ngaji mau balik diharap tara dibere cai geus biasa. Master of ceremony kahartos henteu paingan oloho eta teh hartina penartibuan ci mun ceuk budak ngora pangalas calagara pangduum waktu mun kolot sok nyebut protokol eta Sundana anu kusim kuring dipihormat Hadratul Kiram para ajengan nu tara takabur di ajeng-ajeng dina riungan utami para kiai nu tara pakiaki ajeng batur salemah cai wabil khusus kersana Bapak Majelis Ulama Desa Manawi aya anu kusim kuring dipihormat aparatul pemerintah kersana Bapak Kepala Desa Sadahayu aya paku nu mana jalmina oh eta sugan teh kasep kersana Bapak Kepala Desa nu estu gede jasa tur hada dina bahasa Bapak RT nu teu era tatalete Bapak RW nu ranca gedek nyontoan gawe oge teu kakantun karengrengan Bapak BPD nu nembe cape gawe sanajan buruhna teu gede Ibu Bapak Haji nu tuhu ibadah ke Allah anu pinuji Ibu Bapak guru nu pantes diguguk payus ditiru wabil khusus kersana kedua mempelai Jang Solehudin beserta Neng Yuyun wabil khusus deui kersana Sohibul Hajat Bapak Saginro oh Bapak Sartum tos nikah Bapak Sartum na teu acan Bapak Sartum Sugendro beserta ibu beserta keluarga sadayana jamaah bapak-bapak ibu-ibu wabil khusus keur bapak-bapak kaum lalaki nu dikopeah pamugi sing tambih-tambih kabingah amin aminan Kang da ieu teh doa balikan deui bapak-bapak kaum lalaki nu dikopeah pamugi sing tambih-tambih kabingah amin atuh kaciri geuning eta aya nu teu dikopeah ku kira-kira doakeun atawa ulah musyawarah heula mun ceuk ece doakeun ku abdi rek didoakeun mun ceuk ece ulah abdi moal maksa ngadoakeun ka si eta nu teu dikopeah doakan ulah cek atuker nu teu dikopeah sanajan kaciri tarang herang sulah dina doa ulah diwilah-wilah urang suhunkeun ka Allah nu maha murah aminan ieu doa ku sarerea masing meriah amin tong wa ka amin dan can ngadoakeun ge atuh janji amin buah doana goreng muga-muga ieu nu teu dikopeah sing laleungit kasusah amin alus ece eta doa akitu ternyata pakuwu ieu teh pakades di desa Sadahayu ieu dusunan naon Bu Sadahayu keneh di Sadahayu ieu teh jigana punten loba masyarakat nu can kasabak ku kepala desa loba masyarakat nu can kapalire ku RT jeung ku RW na naon sababna sabab nu hadir ngaji dina waktu ayeuna urang Sadahayu lain jelema nu bala leunghar termasuk urang Sadahayu nu hadir ngaji ayeuna loba masih keneh nu marariskin nu sararusah aya di dia di Sadahayu ibu jalma nu susah aya teu aya cirina jalma anu susah mohon maaf ibu lain berarti orang yang susah yang tidak punya mobil Innova orang yang susah bapak-bapak orang Sadahayu bukan berarti yang tidak punya istri cantik memikat rumah bertingkat ibu-ibu orang Sadahayu yang susah bukan berarti ibu-ibu nu teu boga salaki kasep tapi nu paling susahna jalma urang Sadahayu nu hadir ngaji ayeuna eueuh deui nu paling susah mah iwati si areta nu teu kabeuli kopeah-kopeah acan
mikir atuh ewon. Aya Mang Ewon. Ari sawah kaboli, ari kopiah teu kaboli. Ngankeun be ketang bapak. Tong keheul akang ngaji ayeuna teu make kopiah disiniran kumu balik komo balik ti heula. Da masing bapak-bapak nu arinit ngaji ayeuna sanajan sirahna di kopeahan, tak-takna di sorbanan, bajuna di jasan, cangkengna di sarungan, sukuna di sapatuan, can karuhan jadi jaminan masuk surga na Allah. Leres kitu. Asa kahatean si Ewan nu teu di kopea. Karena surga bukan untuk orang yang memakai peci. Surga bukan untuk kiai, surga bukan untuk santri, surga bukan untuk menteri, tapi al jannatu aidat lil muttaqin. Surga hanya bagi orang-orang yang bertakwa terhadap Allah Subhanahu. Jadi akang nu di kopeah ayeuna-keun urang keur ibadah ka Allah, nu teu di kopeah oge sarua keur ibadah, muga-muga sarerea sing jara di ahli sawarga. Ya robbal daramang sadayana baroga duit ento. Ka Ece geus nanya ayeuna bagian ka bapak-bapak Kang damang tuh saeutik sorana tak kitu abdi mah pakuwuk paling cadunanya dina pangajian ka lalaki. Ongkoh loba bungkuleukna jentulna aya cicing panghareupna ari nyorah henteu disebut cengcelengan da usik ieu teh. Nya makana abdi mah Pak RT dina pangajian lah mending kene eueuh lalaki daripada kudu eueuh awewe. Bukan berarti gudang garam pria punya selera lain pedah lalaki resepna ka awewe normal boro-boro nu ngora si abah nu janggotan kita tadi teu ngicep-ngicep melongkeun abdi. Itu ternyata sebuah realita fakta nyata bahwa semarakna suasana di mana-mana lamun loba awe. Geura urang buktikeun Ece nusok indit karena pengajian mingguan lolobana sok aya di sadahayu Ece pengajian mingguan aya poe naon poe minggu ijot mingguan mah di mana-mana ge. Mingguan mah poe minggu da Jumaahan ge tara poe Senin. Nusok indit karena pengajian bulanan lolobana awewe sing tarik Ece awas akang nu teu nemal balik burut sia Kang. Nah, balikan deui Ece nu sok indit kana pangajian bulanan lolobana awewe nu boga panyakit bulanan awewe nu boga kiridit bulanan ajengan runtag rumah tanggana alatan kagodaku awewe pejabat dipecat ka oloku nu epes meer babari lewe nu sok manyun teu kaup salaki teu boga duit beuki tarik nu sok muruku sunuh teu kaup salaki teu buburuh awewe nu sok panasan ku harta batur nu sok alak ilik kana baju batur nu sok nganyuk tara bebeja ka salaki tuh matak dina naraka oge lolobana alhamdulillah dolong eta teka palangko celak hirup kana neraka syukuran eta mah naudzubillah min. Analo ibu bapak kecap awewe jangankan dijadikan siloka ku kaum lalaki bahkan ayeuna di imah Ece nu migawe pagawean sok lolobana awewe lalaki. Nemal Ece sing jujur awewe lalaki. Osok Ece nyangu di imah jang salaki unggal poe. Osok sok dinuhunkeun ku salaki tara. Deleng eta Kang. Kakuping ku akang tak pengakuan si korban Kang. Ece bedas Ece urang demo lah. Sok salaki Ece gegeroh unggal poe ngepel tara cing tah
teh preman. Preman pensiun. Oh, si ibu sadayana, oh sok salaki ece di imah ngistrika unggal poe. Eta ece kikituan capek henteu. Cing ece tong luak liuk ka pamuda da moal bogoheun ieu cicing. Riweuh luak liuk. Loh, ya Robi bapak, ternyata geninganan pamajikan teh capek. Naon sababna ibi pangna capek? Sabab digawena kuso rangan. Makana akang ti mimiti poe isuk gera mikir neangan awewe saurang deui. Siap Oce siap? Jadi atuh Oce teh mending capek hate mending capek gawe. Sing jujur Oce nemal mending capek hate mending capek gawe. Cak sia. Geus bapak ti mimiti poe isuk cicing tong buburuh. Nusok ngojek bikeun motor ka pamajikan. Nusok macul akang bikeun paculna. Nusok ngalakalapa bikeun bedogna. Saksi langit jeung bumi peuting ayeuna pamajikan akang geus ikrar mending keneh capek gawe. Wayahna Ece isuk mah wilujeng ngararojeg. Dabongan cek Ece mending capek. Tenang ibu, jangan dulu kemana-mana. Saya akan kembali setelah yang satu ini. Ketika bibir pecah-pecah, tenggorokan terasa kering, itu tandanya kurang. Punten, ya pas saat tadi teh Pasartum salah nyuguhan teh teh. Munti berang, hawa panas pantas ku seprit. Ari tipe tingkieu bari hawa tiris nu alus malain seprit tapi naon? Oh, baelah rek kopi rek susu. Ari kopi jeung susu beda henteu cek? Beda. Naon bedana? Ari susu mah, ari kopi mah lain. Ari kopi mah hideung kabeh, ari susu mah hideung tungtung na wungkul. Tak bedana. Nya waya kieu mah punten Pasartum nu enak mah susu teu penting mah. Sok salaki Ece lamun ti penting ka Ece sok naroskeun seprit naroskeun susu. Musadayana supaya tidak banyak mengulur waktu membuang kalam. Asa Ece ulah balangah ngaosna urang 5 menit deui. Cicing tong protes amplop ku Pasartum geus dilapet ieu lah. Ngaji mah teu kudu lila Ece nu penting mah singkat padat melekat kade poho balik mawa ilmu anuman karena dahareun wae. Rasanya tidak ada satu kalimat yang pantas dipanjatkan di malam ini terkecuali doa. Mudah-mudahan ieu panganten anu bade menempuh bahtera rumah tangga hidup baru. Aya pangantena teh ya? Oh kan, bisi keur eunuk-eunukan dina ranyang. Ek didoakeun sing runtuh ranyangna. Mudah-mudahan ieu panganten Cep Solehudin, Neng Yuyun naon Pak? Yuyun Herlinda Solehudin bagus tak kudu kitu ibi boga budak teh ngaran teh sing alus. Da solehna budak teh tina ngaran oge ibu matak saur Kangjeng Nabi ayu hasina ismuhu, anak beri nama yang bagus. Seandainya ibu bapak anak ingin menjadi anak yang soleh dan nu saya mah ibu dicandak tina Al-Quran ngaran budak teh Asep Muhtadin, Cecep Muplihin, ngan ulah ari Asep Murtadin mbak. Komo Ceceng Dolimin. Tak juga budak eta teu daek cicing, jigana inung bapana keur nyieunna teu daek cicing eta teh. Beri anak nama yang bagus ibu tina Al-Quran. Asep Muhtadin, Cecep Muplihin, gaya. Upami istri pakai Siti Aisyah, Siti naon teh? Atuh Siti Badriah masih senandung eta mah Kang. Siti Badriah, Siti Aminah, Siti Maimunah, Siti Moe maneh manggalah. Pakai Siti.
Ada ayeuna mah ibu ari boga budak ibu mah hayang soleh ari merengaran ka budak paya padu merengaran budak teh eueuh hartian jiga nu alus. Agus aya ngaran Agus di dieu. Butut eta teh. Yo ibu bisi teu apal ari Agus hartina akna sendal gusna capit jadi Agus teh sendal. Punten mah Agus ya mah heureui. Oh, nu sae ibu sartum butut sartum oge. Punten pasartum ulah nyalakeun abdi pernah maca pasartum dina buku nama anak hartina sartum teh sarna simet tumna batu jadi sartum teh simet. Punten Mang Sartum pengurangan kontrak ya. Beri nama yang baik bapak budak teh Solehudin Yuyun Herlinda. Duh bagus ngandayeun nama ibu sok nutan orang Yahudi boga budak ngaranna pada bulan Februari lahirna di ngaranan Febrianti sok aya nu kitu nya cek. Kade nu sae ibu nu islami nabi budak teh ulah ieu mah boga budak ngaranna teh nurutan inung jeung bapak kabawa kana ngaran budak leuheung lamun alus Irfan gaya peda inungna Irni bapana Topan anakna teh jadi Irfan eta palebah bapak ngaranna Abbas inungna Kokom anakna teh jadi kapan hayang nurutan inung jeung bapak. Beri anak nama yang bagus ibu. Aduh Jang Solehudin Neng Yuyun Herlinda dengan nama ini yang baik mudah-mudahan menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah. Muncul orang sadahayu mah runtut raut sau Yunan kacai jadi barasuh. Kacai mah jadi barasuh ijem di mana-mana ge. Urang doakeun mudah-mudahan ieu panganten baru umumna panganten nu geus bararutut bararingung. Urang sadayana sing dicetek walau jadi jalmi nu kenging kabagjaan dunia sinareng akhirat. Sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah bagja dunia bagja akhirat. Amin ya robbal. Hoyong ibu bapak bagja dunia akhirat. Hoyong ece syaratna lamun urang hoyong bagja dunia akhirat urang sholawatan heula. Siap sholawatan ibu? Allahumma sholli wa sallim wa barik kada ibu urang teh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lamun bener-bener ibu cinta ka Kangjeng Nabi sing seueur mau sholawat bisi Ambon sorangan di dunia urang miharep kana syafaat Nabi ternyata dia yaumul kiamah tong boro-boro dibere syafaat ternyata urang teu diaku umat-umatna acan sabab urang tara maca sholawat. Makana lamun dina poe Jumaah dina malam Jumaah teruskeun ka para kiai dina muhtarul hadis aya lamun ibu bapak sok maca sholawat dina poe Jumat dina malam Jumat minimal samanina marrah 80 balikan insyaallah gupiro dunubahu samanina amma dihampura dosa 80 tahuneun. Tong waka amin da encan macana oge hok urang sholawatan heula. Siap ibu sholawat siap? Allahumma sholli wa sallim wa barik mengasarang sadaya. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa bersuara sadaya. Allahumma sholli Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Ingkila zurtum bima rajatum ya akramal khalqi mana kulu raja'na min kulli khairin wajtama'al fara'u wal usulu sadayana. Allahumma sholli ala ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Laulaka ya jinatal wujudi mataba aisi wala wujudi wala tarannamtu fi salati wala ruku'i wala sujudi. Allahumma sholli ala
bersuara ece sholli alaihi wa sok moyong king syafaat sing keras suarana sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa berdikir sadena sasarengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Angkat tangan telunjukna sadayana bilang Allah 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 abah nu jangotan telunjukna acungkeun oh ya Allah 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 ya Allah sadayana subhan kompak bersuara tulillah wala ilaha illallah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Angkat di telunjukna Allah Allah bersuara ajib Allah 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 ya Allah Rabbi inni yada sifatil aliyah qaimun bil gina uridu atiya angkat deui Allah 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 ya Allah 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 bersuara berdikir subhan ajib nupai lebak dulillah wala ilaha illallah bersuara sadaya dulillah wala ilaha illallah angkat telunjuk Allah ajib ya Allah 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 ya Allah Kanzul Karami Maulan Ni'ami Hadil umami bisyariatihi Kanzul Karami Maulan Ni'ami Hadil umami bisyariatihi sadayana Allah 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 ya Allah 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 ya Allah sareng as-subuhu bada mintol walailu daja miwaforotihi as-subuhu bada mintol atihi walailu daja miwaforotihi Allah 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 Allahumma sholli wa sallim wa barik. Biasana simkuring sok diiringi ku marawis mun ayeuna ka dieu henteu nyanak murang kali kayak bisi teu ngonang deui urang dieu. Kembali ke lab tuh apal nu suka lajo TV mah